Bibi mah karek apal berarti eta endog asin lain tina lauk asinnya. Anjing karek nyadari bibi aing. Nya atuh bi aing bibi ka mana wae. Kira kunog asin anjir tina lauk asin. Oh, berarti eta tina endog preman jigana, A. Beuki ngajauhan ieu bibi aing ampun. Eta kumaha carita nabi eta bibi bisa berpikir bahwa eta endog asin tina preman. Tan aya tatoan ku endog asin mah. Heeh sih. Heeh. Tapi di mana teh atuh bi preman nogan atuh. Anjing aya wae ieu bibi aing. Terus ayeuna lamun konsepna kitu bi, berarti eta nog puyuh tina nog tantara meureun anjing. Teu kitu bi. Anjing. Piraku tantara ngenog. Parah bi aing ampun teh. Aya wae aya. Bedil sunut. Lain kos aing rek nanya rada serius ka didinya. Tong ditanggapi ku heureuy wae. Kunaon sih didinya mumual teh ngana gadag kos. Lain naon dengan berat lamun kosim digawe teh engkena pasti kosim sukses tah nya. Terus Lamun geus sukses berat pasti loba duit. Ngaran-ngaran loba duit atuh pasti kadituna sombong tah. Ngaran-ngaran sombong yang berat pasti di benduan tak Gusti Allah berat. Ngaran-ngaran jalma sombong di benduan Gusti Allah pasti kadituna kana neraka. dengekeun anjing tah. Prinsip jelema rempang ya kitu. Bandungan kayaknya ku si lain. Nepi ka ira-ira ge ku si mah. Moal digawe daripada kosim masuk neraka. Daweung wae berat. Biasa we niis. Mana-mana deh. Setelan gaya kieu anjir. Pengajian atuh. Oh. Mingguan pan ayeuna teh poe Jumaah. Gayanya kosimnya. Guys, gayanya guysnya. Siga murang kali anu naon teh namanya disepitan. Lain ya. Lamun ka masjidnya cing rada diistrika tuh. Keun we banget mah keun we kusut oge teu bisa diistrika da. Ngan baju mah pan bisa diistrika kos. Nya rada rapi ka masjid mah. Nya eta berat puguhanan setrikaan kosim teh bodol anjir. Nya omean atuh ruksak mah. Berat cek tadina nya samemeh diomean pan kudu ngaluarkeun duit. Tah kosim teh hayang ngirit tadina mah. Geus tadi teh kosim didangdanan sorangan berat. Nyobaan di koyo cabean tapi anger we berat. Teu daek panas tah. Nying. Ya, cek orang mah koyo cabe mah jang tarang didinya. Tarang nya tapelan 13 mah nya. Tah. Rempag deui wae ieu kosim sirahna ampun teh. Please kosnya tong rada musingkeun. Aing keur ngarasakeun ka nyeri ieu. Na tukang ngeunceuli ieu aing jarawat batu aing nyautan. Cing lah tong patiteng musingkeun ayeuna poe ieu mah. Sakali we. Tenang berat. Kosim puja ide brilian gampang jerawat batu mah kelahnya kosim ek nangan Martia. Martia cing. Montong aja. Montong ku Martia. Sakalian we neangan ieu neangan dinamit. Neangan dinamit. Ini kemodaran aing sih. Parah anjing. Ya wae ya anjir. Tamal ban. Tamal ban nya bocor anjing sirana sih. Puting mah berat kosim apa sih ujung saroceng. Terus kunaon? Pan caritana kosim teh penting ngajamunya. Yang si saroceng tak anu deket terminal teh kan berat. Ai kitu ayo preman anjir tiluan tah keur mararabuk. Terus Si saroceng nu kitu teh memicen kuntung sembarangan anjir nyorang ka eta preman eta ngamuk anjir. Terus kumaha tuh? Ditenggelan saroceng ketiluan tah. Tulungan ku maneh? Pan kosim mah ingat ka pepatah
Aki Kosim Brad menggunakan ilmu terakhir anjir. Jurus langkah 1000 Kosim jadi selamat. Anjing. Ya ngagunakeun langkah terakhir teh si teh ilmu langkah terakhir 1000 bayangan teh eta teh anjir lamun misalkan ilmu nu sejen geus teu mempan. Pan can aya perlawanan ti maneh lagi atuh kos. Pan Kosim menyelamatkan diri Brad. Menyelamatkan diri anjing. Cemen we sia mah. Karunya si Saroceng terus kumaha atuh? Nu pake heran mah ku Kosim euy Brad. Padahal si Saroceng hari tadi nginum jamu kuat Brad pan malam Jumaah nean. Eta bisa bonyok gitu digabungan ku tiluan euy. Anjing. Nah, isi kos. Please kos. Jamu kuat eta lain kuat digebugan bebal. Aja ngalekuy maksudna. Jangan ngalekuy meh kuat ngalekuy. Paham teu maneh? Anjing. Ya wae ieu. Lain Brad euy. Preman didinya teh geus meresahkan kan euy. Penting kamari pan aya nu kajadian maot teh nya gara-gara minum-minuman keras teh didinya. Anjir diararinum we anjir eta minuman keras. Parah anjir. Padahal malah menanyakeun heula mah ka Kosimnya carana supaya entong nepi ka maot euy. Kumaha cara? Di blender heula Brad dijamin tak selamat moal nepi ka maot. Anjing. Nya darek nginum jus cangkudu nya. Anjing di blender heula sirah sia teh di blender. Sia mah nya sirahna kudu di blender mere da encer anjing. Nah, beku-beku teuing itu sia sirah teh ampun teuing. Emosi aja si iya ngobrol aing. Ya wae. Daun naon teh? Daun gedang sia mah. Urang mah euy di Kamonesan. Lamun kurang-kurang teu sabar maceng, geus stres tah. Anjir barudak meni eueuh nu nyamung diajak ngobrol jeung urang ampun teuing. Terus masih bibi anjir. Ayeuna aya si mama. Sing sabar be atuh Brad. Udah bakat ada jadi pimpinan mah. Ya, sabar oge atuh aya batasna ceng. Urang ge jelema sarua. Eta Brad. Ari batas kesabaran Brad. Belah mana? Belah mana naon teh? Pan geus puguh Brad. Ari batas Pangandaran Ciamis mah. Batasna dicaringin Brad. Ari batas kesabaran belah mana? Nying. Ngacaprak anjir meni eueuh nu sahulueun ieu ampun teuing. Nya cek aing ge. Termasuk ya si Saroceng ya. Ampun Gusti. Batas kesabaran mah anjir eueuh batasna ceng. Eueuh lah, eueuh batasna. Aing meureun geus nasib we ya kudu sabar. Urang salilana. Nghareupan jeung geus di dinya. Ampun aing.